kerja bakti mah udah ada anu mere, kopi anu mere, sangu anu mere. Ya kalau udah ya orang jadi arahuan siapa? Padahal mah kawan mereka kemarin mah cenah. Padahal ya orang ya. Wah, mesti mau maneh gitu ngaruh. Bapak aya anu mere mah dapat. Aya wae rokok kopi mah. Teh bapak-bapak teh gara-gara naon, Rin? Tunya, wae. Siapa alah batang ulah oke kan jawab teh. Dari naon RT mana? Naon RT mana? Ye, kaduluna ieu keur naon ieu rah ye. Da baya dicek aduh. Nemalan. Ieu geus nemalan aduh rurah. Pos lain kolot. Ini asa bau naon euy. Punya bau cet. Keur ngecet teh. Ah, bau kieu mah selain bau cet, da puy anjing ieu mah. Anjing. Bauna ge bau kelek atuh da ieu mah. Komandan, ai di Lebak Lipung gimana? Hah? Posona nu pertama pisan nu mimiti di pulau mana? Oh, pasrona teh paranti ngarariung ai peuting. Heeh. Oh. Baheula nama di mana tuh di Lebak. Deket naon? Di Lebak tah di pos eta tah anu paranti bubur. Oh nu baheula mah nu 3 tingkat teh. Jadi Oh benar. Eta mimiti. pos PDI di Heeh. baheula. Eta mimiti eta. Oh, Mimiti. ini jadinya pasrona Dina ka mana? pasrona RW. Gelis Dina euy. dia emang karena kedua kali. Karena kedua kali. Kan? Anu di jero aya. Eta mah pos RT lain RW. RT sama Oh benar. di jero mah per RT ya per RW baru mah. Oh benar. Ari enak mah mending RW ningkatkeun nya? karukunan ulah RT nya? aya pos RT pos R. Oh benar. Oh, Berarti itu kedua. kedua kali. Lurah. Bukan. Pertamanya ieu ai palurah mah di dieu akarannya Jadi di Lebak Lipung teh. Pertama pan palurah mah apa baheula? Pertama jadi lurah gitu. Ieu nu lain jadi lurah palurah. Saha nu jadi lurah? Eyang. Eyang Lurah Amarja. Saya emut Pak Rahma. Kedua Bapak Lurah Karna. Amarja teh belah mana? Eyang Amarja mah jadi atuh bumi nage sangat emopat mah. Oh nya. Pak Rahma kaopat. Opat. Kaopat mohon. Kaopat. Katilu Bapak Lurah Sulaiman. Kaopat Pak Lurah. Lurah Sulaiman tadi. Bapak Lurah Sulaiman di salingnya di RW 14 13 di Bang Sawit Pak Lurah Sulaiman. Ayo pangdianan Lebak Lipung. Kan Pangdianan Lebak Lipung. sejarah nama ada kapungkur mah Lebak Lipung mah ngan sabara bumi ngan 12 bumi 12 suhunan. Wah jalan ieu deh zaman Sado baheula mah Sado kadieu ge teu aya istilahna mode ayeuna baheula ge asa ngimpi pokok ningali jalan ayeuna ikot nih kieu teh baheula mah ledok ledok paling kendaraan teh Sado baheula mah jadi teh ngoseh kuda oge jadi teh Siap. Kelah heula ya. Keur ieu. Keur tes wawasan jeung Pak Lurah. Ayeuna Lebak Lipung RW 15. Tiba heula na ieu teh RW 15 teh. Tuh. Tadi nama saukur sabara RW. Opat RW nama asal nama RW hiji, RW 2, RW 3 teh RW 4. Tadi na. Satosna ku Bapak Kusim Kuringnya harita generasi Sim Kuring. Jadi diusulkan ke desa supaya desa mengetahui ulah istilahna naon gitu RW teh masing-masing dusun
jadi sepupna kudu aya di desa gitu. Jadi desa anu mempunyai kekuasaan ya disusun di desa. Nah RW hiji ini warung wetannya, RW 2 RW hiji RW hiji dusun hiji warung wetan. RW mah masing-masing dusun. RW mah mun ya sebetulnya di desa masing-masing dusun 5 dusun teh ya sebetulnya di desa dibagi di Lebak Lipung. Jadi diurang di 4 RW, warung wetan 4 RW, Pamanan 3 RW, Wahangan 3 RW, 4 RW, Karang Tengah 3 RW ya nah. Sudah jadi jumlahnya teh 17. Sabanagara. Desa Sabanagara teh. Dan nama diketahui ku desa. Jadi desa teh supaya mengetahui oh ya RW hiji teh baru wetan. Jika istilahnya 4. Ini RW 5. Oh suka mana? Sampai ke 7 gitu di 3 RW. Yo RW ayeuna RW 8 Ciwahangan gitu duit ke 11. Ya. Nah, Lebak Lipung 4 RW. Berarti panglegan 4 aja. RW jadi sampai ke 15 di 12 sampai 15. Nah, kan tengah 16 17 ke 2 RW. 2 RW 16 17. Ai caritana sejarahna kumaha pang disebut Lebak Lipung Pak Lurah? Lebak Lipung teh sejarahna baheulana zaman eyang. Aya tangkal anu aneh. Leuwih-leuwih tina tangkal kiara. Si tangkal teh ayana di Lebak. Di Lebak, di sawah. Di sawah kan di daratna di balong. Baheulana. Eta tangkal teh lah tangkal jati. Teu kurinyu. Tidak kurinyu. Buruk-buruk. Eta teh ngaran tangkal limpungnya. Tangkal lipung. Oh, lipung. Nah, geus we di ngaranna teh. Sabab aya tangkal aneh, geus mah lipung, ayana di Lebak. Oh, jadi Lebak Lipung ya sejarahna teh Ayana di kitu. Lebak. Tangkal lipung ada di Lebak. Oh, jadi Kan disusun ti ayeuna, ku ayeuna disusun deui sejarah eta teh. Nah, ayeuna ku sabab Lebak Lipung aya ngaran Lebak teh hanapnya. Hanap tah. Ai lipung teh nyokot dina istilahna Tangkal. Tipung. Tipung. Ya bahasa tina lipung, tina tipung. Tipung teh pangalemes-lemesna. Mata kurang Lebak Lipung baheula lama. Haranap asor baheula lama. Nya bahasana oge ayeuna geus rorobah kudu zaman nu arayeuna rasar baheula lama disebut angkat ka manten baheula lama. Arangkat ka manten bapak, arangkat ka manten ibu, arangkat ka manten ujang, itu balam. Jadi Lebak Lipung teh disusun tina masalah bahasa. Jadi bahasa nu pang saya lah Lebak Lipung itu. Berarti mau Ayeuna mah tos aya generasi eta teh. Duit kapun lanceuk sim kuring kita kebagian keur beureun tahun 60-an bahasa eta. Ya cuma dah lahir tahun 50 jadi beh dieu. Alhamdulillah bisa generasi penerus. Jadi kokolot ditampung. Orang ieu udah generasi teh dirapatkeun jadi Kudu nama istilah silsilah ieu lembur. Meningakeun nya. Nah, iya kudu nama. Oh, baheula mah Duikeun kamilihan aya nu ruku. Mangga kan garaduh paku di bumina kantun sumangkeun. Ka dieu diantos. Kange keindahan lingkungan. Teh pada selfie teh ka dieu teh.